Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Al-ayah wallahu a'lam bishawab. Innal ladzina sayastuna al-jalma kafaru anu kufur ilatina kufur bi ayatina kana pirang-pirang ayat kami, ingkar kana ayat-ayat kami. Eta sofa nusli maka sakedeung bakal masukkeun kami lawan Gusti Allah kaita ladina kafaru naon kana neraka ya tarifuna fiha pada gosong barakadu dina neraka. Jalma-jalma kafir ieu bakal diasupkeun kana neraka moal diladeui diasupkeun kana seuneu. Bahkan sameme poe kiamat oge jalma kafir mah itu geus diasupkeun kana seuneu di alam kubur keneh. Asupkeun kana seuneu. Bahkan aya di antarana nu di dunia keneh pancen dahulu ka ayeuna masih eta mah geus ditembongkeun ti ayeuna keneh mah bakal hidup enak. Islah cenah tongken nungguan di jero kubur di dunia keneh pasti dulu dulu bae. Nah, jadi ulah ngarasa aman ulah. Jadi kudu boga kasieun. Mudah-mudahan urang mah maot teh dina kayan iman. Sieun teuing lamun misalkeun maot teh dina kayan kufur. Boro-boro kufur iman bari jeung loba dosa oge sieun loba dosa can dihapus komo lamun misalkeun maotna teh teu kabawa iman alhamdulillah. Gede-gedena musibah Sayyidina Ali musibah jelema anu panggede-gedena nyatana maot teu mawa iman. Geus eta teu bisa diturungan deui. Erek 1000 urang mang tahlilkeun oge. Aing mang macakeun da geus malu bisa diturungan aing semua kafir. Mantap. Usahakeun ulah nepikeun ka leupas iman teh. Di pagehan iman teh. Pagehan perkara-perkara da aya perkara-perkara anu ngajadikeun mata ya anu kadituna teh mamalana teh ngajadikeun mata dicabutna iman, terutama tarku syukri alal iman. Lamun tara syukuran karena nikmat iman, nah, itu teh dikhawatirkeun kena iman teu kabawa. Dibere iman ku Gusti Allah teh, tapi teu syukuran. Itu teh dikhawatirkeun. Da pang gede-gedena paparin iman. Saru dibere perkara nu gede. Tapi hare-hare itunya. Hare-hare kanu merenana teh bisi teu pecahkeun ade Allah mah teu pecahkeun. Bisi teu pecah lamun urang barang bere ka jelema. Wah, perkara gede itu. Tapi nu diberena teh hari-hari. Aja padahal teh dibutuhkeun pisan. Urang teh jelema dibere ku urang teh dibere sawah misalnya. Kunaanya jauh dibere sawah, dibere mobil. Marena butuhkeun bisa tanah sawah teh biasa tukang ka sawah, tani teu boga sawah, derek urang teh sawah. Tapi teu syukuran.
ditarimakeun hanteu dipola hanteu coba teh kan meureun cek nu mere teh ih kebutuhan nih copot teh kitu bisi kitu ya tak kudu syukuran pisan apabila bisa dicopot deui ku Gusti Allah teh ieu nikmat pang gede-gede teh dipaparin hidayah ku Gusti Allah diberi keimanan ieu geus teh harta nu pang hebat tetap syukuran nanti syukur teh suatu arti jami amanah Allah ilahi ila ma khuliqa li ajli pake sakumaha aturan anu mere nah gitu pake sakumaha kakuduanana namun iman jangan iman ari iman teh jadi syarat karena diterima amal ya syarat da jalma kafir sholat jalma kafir puasa nya nol iman sabab eueuh syaratna setiap amal butuh kana niat teu sah lamun daya iman tetap pake kurang teh maksimalkeun mun aya nu gore sawah teh buat hatur nuhun buat dipola di alus-alus kumaha pecahkeun mere teh nya eta ieu mah lurah innal ladina kate jalma-jalma kafir estu nasibnya ana oge itunya jalma kafir kana ayat-ayat kami bakal diasupkeun kana seuleut dulu kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha kullama nabijat setiap kali nabijat teh molonyang nyolopot banding panas teh melempung kaduru gosong itunya setiap tuntung naon juluduhum kulit-kulitna eta jalma-jalma kafir nu didulu ku seuneu teh badalna juludan ghairaha badalna maka kami ganti kum ka eta jalma-jalma kafir juludan ghairaha diganti di kulit tu anyar biar doa ada ilaha halal wal mutarakat balik-balikeun deui weunteuh deui ieu teh buruk deui weunteuh deui buruk teh jadi salilana karasa nyeri kaduruk teh karena mun geus eueuh mah kulit teh karasa deui beuleuh nya jeung teu paeh-paeh deui ya akhirat kan namun di dinya boga jadi paehnya geus eueuh nya ya akhirat jalma-jalma kafir liyadzuqul azaba liyadzuqu supaya ngasaan eta jalma-jalma kafir al azaba kana siksa ini yuqasu syiddatah itunya ambe karasain itulah banget na siksana ambe karasain bisi si urang pada iman bisi urang kudu jadi kasihan teh kitu bisa bae jelema teh dicabut di mana ku Gusti Allah innallaha kana azizan hakima innallaha sesuna Gusti Allah takana mungkus Gusti Allah ta azizan anu maha mulia anu maha menang layu kitu syai'un wala aya anu bisa lapaskeun ka Gusti Allah moal aya nu bisa ngahalangan karena kodok-kodokna Gusti Allah. Cek Gusti Allah kitu pasti kitu kitu nya. Moal aya nu bisa. Jalma-jalma kafir sok sana lobahan ta'ana salam dunya dipake nembus hayang ulah disiksa da pakeun je. Nya di urang hakim nangna teh butuh kana dunya. Disogok teh nya jeuh aya ieu mah hakimna Gusti Allah teu butuh kana sagala rupa bahkan nu boga sagala rupa teu butuh sagala rupa ieu urang kan sakalian di jalan teu make helm panggil jeung polisi di ieu ditelah
urang mun urang teh bayar bae. Urang teh hayangna teh polisi mah teu nawaran. Benernya urangnya nu hayang nyolong teh. Bener. Polisi nawaran teh istilah langsung nyuriekeun surat urang nempat ame bebas. Nah, urang teh nyolong polisi mah teu nawaran teu. Lu dorakan beneran sah. Urang. Yang polisi nak bawa. Berarti itu kadang urang we. Mari asa goreng ke batu pada urang. Goreng polisi urang dalam urang nak nyawa kenapa malah minta duit polisi oke. Soalnya jadi ada kan bisi jadi kudu boga kasihan bisi keimanan dicabut ku Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah-mudahan dirasa perkara-perkara yang jadi dicabut iman jauhan gerak lobakeun syukuran kami nikmat iman. Terus model pasien jeung tetangga, pasien jeung tetangga teh bisi ngajadikeun dicabut iman teu kaci basa di tetangga. Ya komen dulu rokok tetangga rokok. Azizan moal bisa aya bisa nolak karena kapasitas Gusti Allah Subhanahu wa taala. Moal aya bisa ngapaskeun, moal aya bisa nahan, moal bisa nolak. Disiksa sakumaha gagahna makhluk itu kabeh dari kitu kieu itu Gusti. Hakiman Quran penuh hikmah dina sagala rupa dan lanana aturanana jeung sagala rupa. Terangkas untuk anu baik. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Walladzina amanu jeung sabalikna ieu ya. Ari jalma-jalma amanu anu ariman iladina wa 'amilu beramal iladina as-shalihati kana pirang-pirang amal saleh. Sanadkhilu eta bakal masuk ka mina wujud Gusti Allah baita ladina jannatin kana pirang-pirang kebon surga. Pantamanan surga tajri anu curug saha mintan di hati-hati eta surga al-anhar pirang-pirang panawan. Jadi gambaran bahwa lama di itu paling indah-indah kalau loba cai. Tapi kalau bateuing lain banjir lain. Banjir bae cenah di surga teh loba cai mah. Oh ieu lagi cenah walaupun sabarasi di kota mulai tanah moal banjir moal di surga. Surga kebanjiran. Loba cai maksudna teu kurang ku cai Pak. Indah cai jeung paharelan eta coba lain heran itu mah bodas cai nanti. Itu. Lamun biasa teh rasana sakumaha kahayang urang. Lamun hayang rasa jeruk, biasa jeruk. Hayang rasa sukahan rasa mah. Jadi teu kudu nyium kopi. Hayang rasa kopi tinggal nyium berarti. Bahkan geus teu kudu nyium, ayeuna mah nyiumkeun. Jadi urang mah kudu naon cai, beli kopi. Khalidina balik pada langgeng kabeh biha di surga, di mana-mana jelema geus asup ka surga, moal bisa kaluar deui. Lamun kana neraka mah eta aya dua golongan, aya penduduk asli neraka jeung jalma-jalma kafir. Nu nol pisan ka alusana teh. Jalma kafir mah kan nol nilaina teh. Jadi geus eueuh. Eueuh alusna saeutik oge.
Orang tidak cuma salilana di negara. Jalma mukmin mah aya alisan walaupun saeutik. Be aku tolong gorengna. Oke, geus be aku gorengna pindahkeun kana surga jalma mukmin mah. Eta keimanan paling penting. Ahli surga mah nya eueuh nu ka surga terus kana dasupkeun kana neraka. Khalidina fiha abadan badan salawas. Lahum fiha azwajun mutahharah. Lahum eta tepikeun ahli surga fiha di surga azwajun aya pirang-pirang jodoh mutahharatun anu bersihkeun disucikeun. Tarahed, tarapelekan, bersih teu mau kelek. Disucikan oh ini akhir video masuk ini wa nudkhiluhum dzillan dzalila wa nudkhilu jeung ngasupkeun kami yang bakal masukkeun kami nalung cekusal kaya jalladina amanu dzillan kana yuh dzalilan anu langgeng yuh itunya temen moal bisa moyang lamun hayang moyang da aya moyang dan yuh nate aya bae itunya latan khusus syamsun awan dunya moal lamun hayang dina yuh moal bisa kapanasan kuatan jadi hanya yuh bae mudah-mudahan salah di neraka jadi ahli صلوا على